lamun piknik bebarengan milihan tempat tiis hayang jauh-jauh asik mana tahan kapoan aduh mana tahan sok jadi lupa daratan kembali karena sejen boga rasa mokaan jung ngobrol jeung kabogok beuki lila beuki wangu rasa minum kan birahi aduh tahan Mang Raid Tahan neneknya. Mang Raid ari zaman kiwari mah rupa-rupa basa tehnya Nya atuh neng, ayeuna mah perbawa zaman. aya kecap mana tahan segala Dak ayeuna mah mana tahan cenah kitu nya neng. nya nah baheula mah teu aya Mang Raid Tuh baheula mah ayeuna mah aya kecap mana tahan gitu naon ditahan nya nengnya. jeung prakna deui Mang Raid Oge heran nya Mang Raidna ke neneng antepkeun lah hayang nyaho. kieu ge da ieu aduh mana tahan muda-mudi nu kiwari pergaulan bebas pisan serisik daya kasih lamun piknik bebarengan milihan tempat diisen hayang jauh-jauh heureyan Aduh asik mana tahan Mang Raid mun ka pohon menekan. aduh mana tahan Tahan. sok jadi lupa daratan Biasa jangan. temaliri kanu sejen boga rasa mokaan jeung ngobrol jeung kabogok Eta beuki lila beuki wangu rasa minum hambirahi aduh mana tahan Mang geus mana tahan deui wae tah. ieu Mang padahal cek abdi mah Kumaha kitu neng? omat barudak kiwari teh nya Naon kitu? nya sing tiasa jaga diri Ieu kan tenan eta kudu ge neng. Saur bahasa ayeuna mah kudu bermutu naon cenah neng teh. mutu naon ari bermutu teh Mang Raid Nya geuning batur sok nyebatkeun kedah bermutu cenah gitu. ini emang paurkeun teh paur kajadian abdi mah Mang Raid Gitu kuku. ari tos terjadi mah apa nanya Mang Raidnya Mani gepeng atuh neng ujian neng. itu Mang Raid udah sampai kitunya Mang Raidnya Oh lah. meuli kade ke barudak teh nya aya kecap mana tahan teh ulah terjadi gitu Mang Raid Nya bener gitu ulah nya terjadi. mun uning maksudna mah ieu ge aya Mang Raid nya sekali deh nya Mang Raid nya aduh mana tahan Sik mana tahan. muda-mudi nu kiwari pergaulan bebas pisan yang bebas wae itu udah Mang Raid terisi daya kasih
lamun piknik bebarengan milihan tempat diisen hayang jauh-jauh heheureuyang mana tahan mulai mun ka pohon aduh mana tahan sok jadi lupa daratan kemali kanu sejen boga rasa mokahan jongjon ngobrol jeung kabogoh beuki lila beuki wanu rasa minum hambirahi aduh tahan marahin mana tahan terus ya udah mau tahan marahinnya aja ketika ketengok ya nya mau bising hati-hati marahinnya pelingnya ini apa laur abdi mah ulah sampai aya kecap mana tahan teh jeung prana marahinnya omat bisa dan ulah terjadi marahinnya